ya tombol jero neraka Nabi Adam bareto kungsi turun ke dunia, di dunia eueuh naon maksudnya eueuh seuneu Nabi Adam rek barang pasar di dunia ek naon ek barang asakan luak dia kajen boga lauk eueuh jangan ngasakanana kajen boga daging teu aya jeung ngasakanana kajen aya lalap-lalapan atuh da bosen ari atah wae mah hayang diasakan aya gedang atah dah aya gedang atah mah asap yang sugi tuang lagi raos kan leban atah mah kapanan geutah hungku aya hui teuas hayang hibu kudu diasakan aya sampo teuas hayang hibu kudu diasakan eta Nabi Adam waktu dilongok ku malaikat Jibril carita ka malaikat Jibril duh pi anjeun biasa panunjukankeun ka Allah ieu teh kami teh di dunia pas rami nuang katuangan nu atah-atah air hoyong masak daging hoyong diasakan sampo hoyong diasakan sareng sajabina ieu teh kunaon nasakanana itu ayo urang misalkan kunaon kuseuneu anjeun boga daging loba kedua kompor gas kedua kakel kedua suluh kedua seuneu ek kumaha ek kumahakeun ka daging ek geunah di darat mah berarti kudu diasakan aku bingung mata Nabi Adam tunjukkan kembali ke Jibril teh jiga kitu mana we atuh sok tunjukkan ke kau kumaha teh carana nya malaikat Jibril teh tunjukkan ka ya Allah Gusti Nabi Adam teh kieu dicarioskeun ku malaikat Jibril teh ka lajeng ku Allah diparentah eta malaikat Jibril jeng anjeun ayeuna mah datang ka khazinun nar kanu nyekel kunci neraka datang anjeun ka dinya terus kumaha anjeun geura minta seuneu tina neraka jadi seuneu teh asalna teh tina neraka tina jero neraka salajengna eta malaikat Jibril anjeunna nyumpingan malaikat Malik anu keur ngajaga pantau neraka saur malaikat Jibril alaihi salam wahai